Assalamualaikum dulur salam buru barea salam dunia tepang deui sareng tata dan demi harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna berarti demit bagian ke-22 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Tapi cek bemina Pasumantri teh cek Nyi Ikah sanggeus ngagaleong dina beca ngacan terang cijerah gitu walau Nyi Omah ngareret nu mawi teu acan terang situ aksan terang lebah-lebah nama tak kakulon ti dinya teh malah ari bumina Pasumantri mah rada jolok deui teh jalan teh namun moal sasade milarian nya cek moal tuh da ece ge kungsi sakali nganjang ka ditu teh tapi kasieun cek manasina ngajang ka menak atuh nya anjeunna teh turunan menak teh mah nganduka kumaha da beda ti nu sanes-sanesna ieu mah nya anjeunna nya istrina daredeh teh geura pikeun conggaheun semah nya cek Nyi Ikah teu telepek ngan ulah kaget dina poksangna we geura jep jempe mang beca terus ngarekeh ngaboseh totojer tonggongna nu katojo ku panon poe manigeus baseuh ku kesang nepi ka bajuna oge cipruk sedang tina terangna ting jarang jelang maseuhan pipina. Lurusan mana si jerahna teh Neng? Cek tukang beca ngahegak. Sakedik deui tu geuning leresan warung. Cek Nyi Omah bari noel kana leungeun tukang beca. Heup atos we Mang. Gleser reg beca eureun. Jut Nyi Omah jeung Nyi Ikah tarurun. Nuhun nya Mang. Cek Nyi Omah bari nyodorkeun duit tambanganna ka tukang beca nu ngahegak keneh bari nyusutan kesangna kulamak nu lecek minangka andukna. Sawangsulna Neng. Walona bari ngasupkeun duit kana laci becana. Sarta leos deui manehna indit teu noleh kacape da puguh ka jurung ku butuh tea. Sarta teu jauh ti dinya meunang muatan duaan ka alun-alunkeun. Enya rada jolok teh mah ti jalan gede imah Pasumantri teh. Tapi bangun pikabeutaheun naker. Imah panggung ublug ablag lega tepasna disaring-sing ku kai. Dina lawangna lebah golodog kenca katuhu aya pot gede dipelakan ku kuping gajah nu larubak dauna kawan tu hade ome. Dina tepasna meja marmer buleud dikulilingan ku kursi model talapok kuda. Luhureunna ngagantung lampu gembreng sedang di sisi bilik deukeut ka panto nu kapetengahan aya kursi goyang. Dina bilikna rapang potret kulawarga Pasumantri. Nu nuduhkeun gambar kocoran turunan nu hade ti sungapanana. Atuh pakaranganana oge lega dikulilingan ku pagar awi nu turut sisina dipelakan ku kadongdong. Linduk iuh ku tangkal sawo jeung dukuh. Di tukang tangkal nangka jeung kalapa keur meujeun abuahan. Punten, cek Nyi Omah. Cempe teh nu nembalan. Punten, cek Nyi Omah deui. Rai panto nu berasna ka petengahan muka. Awewe tengah tuh dareh deh nyampeurkeun. Bagya teuing enden, mangga atuh linggih, pok namani Someah. Dupi emang aya linggih bi, cek Nyi Omah sanggeus nyolongkrong munjungan anu dituturkeun ku Nyi Ikah. Aya dipengker, mangga calik-calik we heula keun ku embi urang watosan. Walona bari sup deui ka jero. Tekung silila jol Pasumantri menang di sarung polekat beureum sarta dikampret bodas nyampeurkeun ka hareup. Ai geuning Omah diarep-arep maku emang teh ti minggu itu keneh. Cek Pasumantri bari gek diuk dina kursi yang hareupan duaan. Nah teu barang di asrama kitu. Henteu apaan ieu mah nu dikujurudkeun magar di rawuh siluman teh ya. Nya, kumaha usum naon di nagara siluman ayeuna teh? Pasumantri maning ngahaha. Nyi Ikah teu ngawalon semet mesem bari tungkul leungeunna nyonyo tungtung kabayana. Geuning ku aya putri siluman uman iman teu parantes kitu. Cek Pasumantri deui bari neuteub ka Nyi Ikah. Kudu gagah, kudu sonagar atuh. Mang ari taeun teh. Cek Nyi Omah bari nyikikik seuri. Tuda nya imah kalah ka uman iman kawas nu hayang ditaksir ku aki-aki. Pasumantri bari ngahaha seuri deui. Kieu salesna mah nu mawi abdi ngahaja ngadeheus ka Mang teh. Cek Nyi Omah tungkul.
Rumaos abdi teh parantos ngajalankeun talajak nu mahiwal ti sadayana wargi. Upami ngotoran mah panginten parantos ngotoran kana rundayan karuhun. Nyi omah teu kebat nyaritaana da kaburu ditempas manten ku Pasumantri. Ulah make panginten atuh, da jeung nya geus ngarurujit lain. Tempas Pasumantri ceplak pahang. Peun wae eta mah, ta ayeuna kumaha maksud omah teh, rek babalik pikir karah. Kitu maksad mak mang. Jadi hayang ngomean dirinya. Laras kitu pisan. Walau nyi omah sorana satengah ngaharewos. Kawas bangga. Walun Pasumantri bari ngusap-ngusap janggotna. Kahartos bangga nama, namun abdi parantos nekad. Cek nyi omah deui bari derek-dek nyaritakeun lalakonna ti mimiti gok panggih jeung Nyi Min tug nepi ka geus maehan sababaraha urang soldadu dainipon nu kabeh oge nyendekal dina niat hayang meleberkeun deui seunggitna kembang nu geus jadi runtah di jarian. Jadi bener urang teh nya nu boga pokal nyieun rusuh maehan si penjol, cek Pasumantri kanu duaan. Paralun ari abdi kedah ngabohong mah, cek Nyi omah jeung Nyi Ikah meh bareng. Nah kira-kirana sanggup mun komang dijajal di jurung maehan si penjol deui, cek Pasumantri seuri. Iraha bae sareng di mana bae moal burung dilakonan, bari sing percanten si balati demit moal katangkep, bari tapak lasakna bakal pada nuturkeun, cek Nyi omah dari anaker. Jadi geus nekad atuh ari kitu mah, cek Pasumantri seuri. Margi runtah hoyong hojah, ulah ukur bau nyadek ti jarian taya pupurieunana, cek Nyi omah deui. Dupi maksana nepangan ka emang teh, taya sanes mung hoyong aya pangjejeuna. Maksad teh hojah runtah ulah duwi kamubah taya tapak di masyarakat. Laras abdi yakin yen sayeuna mah hojah abdi teh teu acan bocor kaluar. Demit saurang oge teu acan aya nu kaambe sumawana katewak mah ku pihak nu kumawasa. Namung sanaos kitu mogehing jalma mah teu weleh sokkeun aku apes. Tah dina leresan kieu na abdi muntang ka emang tiasa disodorkeun ka balarea. Yen ieu yeuh tapakna hojah ti kembang jarian teh. Tobat teu pisan-pisan abdi ngalap pamales jasa ti saha bae oge. Mung sakadar hojah runtah ulah duwi kekedah nyadek di jarian. Mugi kauninga ku emang, malah percanten emang bakal langkung uninga. Yen teu sakedik mojang-mojang putra priyayi anu ti kebrus kana jurang kahinaan, alatan kebobodo ku talajak kasarakahan soldadu-soldadu dainipon. Namung tiasa jadi emang moal percanten. Yen jol napokal hojah hayang nanduk kana congo bayonet sareng rampingna seseukeut pedang samurai mah, sasa timbul tina joro-joyna harewos mojang kampung sabalisung. Nyaeta ti ieu Nyi Min alias Nyi Ikah, cek Nyi omah nutup caritaanana bari ngahegak capek. Pasumantri unggek-unggekan bari sargep pisan ngabandunganana carita Nyi omah teh. Geus ngahulang sakedeung sarta kapikir yen eta gerakan perlu perhatian jeung bantuan ti manehna sacara pingpinan ti hiji gerakan demit nu hayang ngarurud kakuasaan pamarentah bala tentara dainipon nu teu sapagodos jeung angen-angen rahayat nu hayang merdika lesot tina marganing kungkungan rantai jajahan. Atuh pok Pasumantri nyarita kalawan anca bari panonna neuteup kanu disanghareupan. Kaharti sarta karasa pangaruhna teka jeung hojah aranjeun teh, cek Pasumantri daria. Kaharti jeung karasa deui gede jeung berat risiko nu disanghareupan ku aranjeun dina anggoni ngajalankeun eta gerakan nu kudu gembleng ku kaludeung. Bari dina perluna kudu nandonkeun diri pribadi pikeun jadi korban katelengesan ti pihak soldadu Jepang nu keur meujeuhna ngaraja dewek. Bari jeung teu mikiran gede jeung berat na risiko bieu, aranjeun geus hasil bisa ngarahpati sababaraha urang soldadu Jepang. Muji teh kurikipna jeung lantipna aranjeun dina ngajalankeun eta gerakan, nepi ka bisa ngalenggotkeun perhatian umum jeung pihak anu keur kumawasa kana soal nu aya di saluareun akal jeung pikiranana. Tekad jeung hojah aranjeun nu sanapas jeung tekad perjuangan kemerdekaan lemah cai. Saenyana geus ngalengkah leuwih miheulaan dina anggoning nyuluhan sumanget jeung tekad hojah nu sapadeurieunana. Disagigireun geus mere pawit nu henteu saeutik hartina. Pasumantri ngarandeg nyaritaannya lang-heula ngalinting udu daun kawung. Cekes-cekes neker ganda wesi, peledug lum-lum na ngebul bari gentak diantelkeun kana tungtung ududna. Kelepos udud haseupna melenghir sengit paneli. Nyi Ikah jeung Nyi omah sargep pisan ngabandungan caritaan Pasumantri.
sarta sanggeus nangenyot sababaraha kenyotan, pok deui Pasumantri nuluykeun hancak carita anana. Cita-cita perang Asia Timur Raya nu kabeku harapan Asia keur bangsa Asia dina anggoning ngudag kamakmuran babarengan tuluy namah laas da pugungan ukur semet bungkus sedang jero-jero anana semet Asia keur dai Nippon bari urang dipepende pajar teh cenah bangsa urang jeung bangsa manehna teh sadulur malah apan saudara tua. Memang urang geus tadi namah pohara teuing ngandalkeun kepercayaan kadinya. Tumeh rumasa eta nu geus ngusir kaum penjajah Walanda nu geus 350 tahun ngajajah Indonesia. Ongkoh deui nya ka tembong siga balageuna bala tantara Tenoheika teh barang mimiti jol daratang ka urang mah. Tapi lila-lila mah teu kitu. Tambah dibere hate beuki tambah ngalunjak campelak nepi ka siga sagala nu aing jeung keur aing. Kahirupan rahayat beuki lila beuki tambah karasa beratna tambah muncak ke balangsakanana. Nepi ka jero kurang leuwih 2 tahun satengah nepi ka ayeuna, kayaan teh karasa leuwih ruksak jeung leuwih balangsak batan dijajah 350 tahun ku pamarentah kolonial Walanda. Ongkoh ari angen-angen sileutik mah eueuh deui, sakadar semetis ceuli herang panon pake hade beuteung seubeuh. Ari ayeuna boro-boro teu bikana pake, apan kudahareun oge geus sakieu teu geratna. Sedang tanagana diarah dikerja paksa dirumusakeun kalawan henteu bisa dipungpang deui atawa dikerja baktikeun jeung rea-rea deui anu kabeh-kabeh teu makan bayaran. Lain ngan saukur tanagana deui, tapi oge kahakanan urang ti mimiti beas nepi ka sintrong, ti lauk emas nepi ka oray, kabeh diakutan ku maranehanana. Keun ku eta ieu deui para mojang urang geus puguh anu lalengoh mah nu baroga salaki oge teu boleh dikoromeoh, teu beunang ku lemes ditipu nya ditaragal dipaksa pirusa. Nu matak teu aneh mun tambah lila tambah marudah. Entang-entanganana jol tekad hayang hojah cara aranjeun ayeuna. Komo mun ceuk balarea umumna geus nyarahoeun, yen saanyana mah bala tantara dai Nippon teh saasat geus kawalahan dina anggoning yang hareupan panarajang ti pihak sekutu. Cek Pasumantri teu kebat nyaritana kaburu ditempas manten ku Nyi Omah. Bambu runcing teh moal teu malik ngagejos kana beuteung nu ngukuprak nitah nyeuna pangintennya mang. Nyi Omah nyaritana bari jeung kekerot sarta neuteup ka Pasumantri. Moal teu kitu, cek Pasumantri nuluykeun deui carita anana. Tuda geus mangsana mah geura rahayat teh geus moal sieun deui ku congo bayonet atawa ku seseukeut samurai. Malah ku pelor bedil ge moal mundur. Sabot ke aruplek ngarobrol kitu, jol aya pamuda nyampeurkeun ngan rada ngaregog teu kebat rek unggahna. Tapi kaburu kareret ku Pasumantri nu ngahiap-hiap supaya unggah milu masamoan. Sanggeus sasalaman ka Nyi Omah jeung ka Nyi Ikah, gek pamuda teh diuk milu ngariung. Wawuh kadinya, cek Pasumantri nanya ka pamuda nu kakaregek diuk gigireunana. Hehe, teu acan. Walona bari ngareret ka Nyi Ikah jeung ka Nyi Omah. Tangtuna oge papada teu wawuh. Keun atuh urang wawuhkeun bae ayeuna mah, cek Pasumantri deui. Tak ieu teh Ajat, pamimpin senen dan murid emang. Ari ieu Neng Omah alo emang, jeung nu ieu nu mencenit manis Nyi Ikah alias Nyi Emin putri siluman. Bruk-brak soteh di dieu, di luar mah omat ulah rek keruh uar-uar ke batur, ngarti? Pasumantri mencrong ka Ajat. Ngartos, walon Ajat. Syukur ari ngarti mah. Cek Pasumantri bari derek-dek nyaritakeun ngeunaan diri Nyi Ikah jeung Nyi Omah pangnengah haja datang ka imahna. Ajat unggek-unggekan bari panonna angger neuteup ka Nyi Ikah nu tungkul. Bari ramona teu boleh ting arukai mintal-mintal carecetna. Tinggalun ku awewe wawanen teh laing mah Jat. Pasumantri mencrong bari ngenyot ududna. Ayem kasep, goreng patut ari wungkul kajurungku nafsu lantaran kahudang era ku awewe mah. Cek Pasumantri megat kalimah bari neuteup ka Ajat nu rek pok nyarita deui. Henteu memang tekad abdi mah nu parantos nyampak. Abdi janji bade nyerengan hojah anu ti heula. Ajat dari pisan nyaritana. Tapi kade ngan saukur rek tuturut munding nu dina gagalna tuluy bruk-brak ku panggebrag atawa leeh pedah nenjo congo bayonet. Pasumantri satengah ngalalewang ka muridna. Jiwa emang, jiwa abdi, cek Ajat dari nakal nyaritana.
ka ajen ari kitu onaman. Ngan keur anjeun mah can mangsana geus cundu kana waktuna oge ku mang moal teu dijurungkeun. Ayeuna mah anggeuskeun we heula hancan nu aya. Ceuk Pasumantri anu satuluna mah nyaritana rada haharewosan bangun nu demit. Geus kitu ret ngareret ka Nyi Ika anu tungkul. Padahal Nyai mah atuh baturan we embina di dieu. Pokna deui bari nyerengeh seuri. Kumaha atuh panginten di ditu pami dikantun mah ku abdi. Walau Nyi Ika, namung sawaktos-waktos matang tos abdi oge ka dieu. Sing mindeng malah ari geus kieu mah. Ceuk Pasumantri teu kebat nyaritana kaganggu ku bojona nu nyampeurkeun ka nu ngarariung. Ngaralih kalebet ceralikna geura. Pokna meni dareh deh. Teu sayagi kitu Bu. Ceuk Pasumantri bari ngareret. Parantos mangga sakalian we sarengan ku mamakna. Sigana sabot ngariung guntreng di hareup teh, bojona Pasumantri manghaja kerah kerih nyadiakeun dahareun keur ngahormat semah saaya-aya. Malah si Keme gandekna ngahaja di jurung ngarungkup bibit di balong nu aya tukanggeun imahna. Sedang lelabna dadakan saaya-aya meunang naruk jeung metik di pipir, daun katuk jeung surawung, terong jeung leunca dina ayakan leutik. Angeun lodeh ngebul keneh bangun gahar matak seger, keureut bibit meunang ngagoreng meni girinyih pinuh ku gaji. Ngagigirkeun sambal tarasi nu ledok disodorkeun jeung coetna. Ari sanguna sangu akeul memeh am ka ambe seungit pare anyar. Mangga atuh Neng, hatur lumayan. Ceuk bojona Pasumantri sanggeus papada ngariung di tengah imah. Kumani nyesahkeun kieu atuh, walau Nyi Omah bari ngareret ka bojona Pasumantri. Teu nyesahkeun teu sing tos biasa kieu teh Mbi mah. Angot eta mah juragan ahdi sok ngahaja sareng garwana ari dinten Minggu teh. Bojona Pasumantri ngareret ka Nyi Omah. Ari Neng atuh kulang ka ngancang ka dieu teh. Padahal meujeuh nama saminggu sakali cakat ieu sanes. Enya ulah sok ngarenggangkeun babarayaan, peupeuriheun nu jarauh geus tara daek lol-lol. Atuh cing leuleugeur nu deukeut mah. Tempas Pasumantri bari nyoelkeun terong kana sambel. Ibu Rama mah angger keneh we di Cianjurnya Neng. Ceuk bojona Pasumantri. Rupina teras bumetah we walau Nyi Omah. Ongkoh baraya teh kaos nu ngajarauhan ka urang mah. Eta meureun nganggapna jelema jahat pedah dibuang ku Walanda. Duka teuing kumaha da teu hayang we mangmah ngawula kanu kasebut ngajajah mah. Mana kajen dibuang aya-aya kasebutna jadi pejuang. Angot ka abdi mah. Ceuk Nyi Omah bari tungkul. Tuh dah kitu teh mah awi sadapur ge tara lempeng kabeh. Omah ge anak mah kungsi boga lain. Gaduh hiji awewe. Walau Nyi Omah geus gede meureun jeung saha tah ayeuna. Parantos parawan ngiring sareng itu we bapana di Jakarta. Sok nepungan ka urang atawa tara. Sesering nama ka ditu we ka Cianjur. Ka kolot urang. Mohon margi ari ka abdi mah dicaram. Bogoh we ulah. Eta margina deui nu mawi abdi nekat gerak teh. Dikamanakeun panginten beungeut pun anak. Ku pamitrangeun mah kaayaan indung nangan saukur jadi runtah di jarian. Nyi Omah tungkul ngahuapna ngarandeg. Atuh manawi ku jalan hojah kieu mah ka era anak, ka era kolot, pendekna ka era sadayana we tiasa rada kapupus. Nyi Omah nyaritana dareuda jeung cipanonna ngembeng ngalembereh kana pipina. Nu matak pangjejeleh teh tampolana mah jolna teh lain ti deungeun, tapi ti urang keneh. Ceuk Pasumantri mencrong ka Nyi Omah. Sae we kitu mah, nikah nembrong. Alus ari sifat nangga geuing mah, dayi mah salian ti matak pika nyerieun teh, bari jeung siga nu embung wawuh. Da ari kangaranan neangan karukunan mah kudu daek silih geuing silih ayunkeun. Cageurna kadeuleu nombrona ka tempo, teu lurjeun aing-aingan. Ceuk Pasumantri bari leguk nginum. Rengse dahar obrolanana ngagilek deui kana soal-soal nu aya patadina jeung perjuangan kemerdekaan enggoning nyeuhkeun kaum penjajah ti bumi Indonesia. Diterangkeun ku Pasumantri sababaraha urang pahlawan nu berjuang dina zamanna enggoning ngalawan kakuatan kompeni nu maksa rek ngrekebkeun kuku kekakuasaan penjajah Walanda saperti antarana perjuangan Pangeran Diponegoro, Tengku Umar jeung rea-rea deui. Minangka gambar pikeun leuwih ngagedurkeun deui sumanget jeung tekad perjuangan pahlawan-pahlawan nu sapandeurieunana.
Tuluy atuh diterangkeun kumaha licik jeung telenggasna pihak anu ngajajah dina enggoning meres rahayat jeung ngukud kekayaanana. Bari rahayat dipecah di wilah-wilah harkat jeung darajatna malah hengker taya kakuatanana. Antara menak jeung soma sinapak kia-kia udagan atawa aing-aingan dina sagala kapentingan. Ari ayeuna tinu agul rek jadi pembela Asia keur bangsa Asia dina ngudag kamakmuran babarengan. Tincak ketakna teh audzubillah karasa pait peurna teu beda ti buah kalayar. Siga amis da puguh moronyoy pikabitaeun, tapi ari kop teh diicip-icip. Sagala rupana teh bet leuwih tinu enggeus. Nasib urang moal bisa ditangtukeun ku batur. Sagala perubahan ngan ukur bisa kahontel ku hojah urang sorangan. Sing percaya, tekad jeung hojah urang bakal disartaan ku ridho pangeran. Lantaran yakin pangeran moal ngayunkeun tindakan jeung tincak katut talajak umatna anu sarakah angkara murka. Kitu ceuk Pasumantri dina nggoning mere sumanget kanu tiluan. Sawatara jongjongan jeprepeh taya anu nyarita sakemek-kemek acan. Atuh pok deui Pasumantri nuluykeun hanca caritaanana. Pikeun leuwih ngamangpaatkeun deui tekad jeung hojah hidup di jero. Kawas leuwih hade tur gede hartina mun seug sekalian bari malingan pakarang. Rupina rada abot eta mah, cek Nyi Omah ngahuleng. Abot teh abot naonna, malingna atawa mawana ka dieu? Pasumantri neuteub. Pang-pang namah dina enggoning ngabantunan ka dieu. Atuh ulah barang nurungkang, kitu we anu sakira bisa disempilkeun. Bade dicobian diakalan, cek Nyi Omah bari ngareret erloji tanganna. Bisi Omah kaburu waktu mah, atuh jung we teu heula ka ditu. Cek Pasumantri bangun nusurti. Ieu masih nyaikeun we lanan sina pandeuri. Aya ieu anu pinganteurieun bisa tuluy deungeun mah balikna sorangan. Kumaha mun kitu lis? Nyi Omah ngareret ka Nyi Ikah. Teu pamangan upami abdi prayogi ti pangkeremah. Walau Nyi Ikah. Sumohon upami kitu mah permios we bade ti payun abdi mah mang. Cek Nyi Omah bari terus ngajengkang ka tukang pamitan ka bojona Pasumantri. Poe nyerelek ka sore panon poe geus meh tunggang gunung. Nyi Ikah kakara turun ti imah Pasumantri dibarengan ku ajat anu rek kanteurkeun ka Cicaheum. Megat keretek taya anu kosong. Antuk namah tlak bae kana beca nepi ka alun-alun. Dari kudu parat nepi ka Cicaheum mah horeameun ku jauhna katurug-turug geus burit deui. Sajutna turun tina beca di alun-alun, duaan ngadon laleumpang bari uplek ngarobrol. Sedang tukangeunana aya sersan Jepang nungtun kareta mesin bangun anu nyidik-nyidik ka Nyi Ikah. Ku nyesahkeun atuh nya, cek Nyi Ikah. Kitu kumaha? Walon ajat ngareret. Mun abdi nganggo kedah dijajabkeun sagala. Makaning apan tebih ka Cicaheum teh. Sakedahna sareng melang we deui, apan tos bok pieu ge geuning cenah nepi ka Cicaheum teh. Laras oge caang ku listrik, namung ari calangcang-calangcang sosoranganan kanggo istri mah kalintang awonna. Kedah aya nu nyarengannya. Cek Nyi Ikah rada malik ngareret ka tukang. Gebeg hatena ngagebeg marengan ratugna jajantung. Tuda sidik sersan Jepang nu nungtun kareta mesin tukangeunana teh anu basa nerima manehna di asrama tea. Muhun, walon ajat kaget dumeh pasemon Nyi Ikah ngadadak robah. Bari pageuh leungeunna muntang ka manehna. Aya naon? Cek ajat nanya deui. Enggal urang kana beca, bide kawengian teuing. Ulon Nyi Ikah rada haros-hos nyaritana. Manawi teh bade teras ka bioskop heula. Sanes teu hoyong, mung sanes waktos dewe. Cek Nyi Ikah setengah ngabetot ngajak buru-buru nyamperkeun tukang beca. Naon sih? Cek ajat keukeuh nanya sanggeus tlak tumpak kana beca. Nipo nu nampi abdi basa di asrama. Cek Nyi Ikah ngaharewos. Nu mana? Nu pangkeureun urang nembe? Cek ajat bari ngareret ka tukang. Geuning nuturkeun. Pokna deui ngaharewos. Ah nu leres. Jadi duaan deui ayeuna mah. Leres we kumaha atuh nya? Cek Nyi Ikah bari ngalieu ka tukang. Beungeutna ngadak-adak sepa. Cacak mun beurang mah tangtu bakal ketempo. Api-api teu nyaho we. Namun kumaha upami nuturkeun teras. Gampang urang eureun we heula lebah nu rada suni. Cep maranehanana repeh sarta seterusna pahulang-hulang. Bangun nu papada mikiran pijalaneun sangkan salamet tina inceran dua soldadu Jepang
nu harita terus ngukuntit nuturkeun beca nu ditumpakanana. Heup, mengkol ke kidul bung, cek Ajat lebah parapatan jalan Riau. Beca ngagaleong mengkol sarta terus nyemprung ka kidul. Sedang soldadu Jepang nu duaan oge terus nuturkeun nepi kameh adek kana beca. Heup, stop. Cek Ajat deui barang nepi ka tikungan sisi Tegal anu sepi tur poek hadieum ku tetangkalan. Tukang beca kawas nu surti kana maksud Ajat. Reg beca direm disakalikeun rada beh tengah. Soldadu nu saurang kawasna bae balangah bareng jeung ngajerita Nyi Ikah. Cedak karta mesinan neunggal beca. Galeong kebut ti bebeut kana aspal mani nyengir pepelengkingan teu bisa hudang. Lantaran huluna ti gledug. Anu akibatna matak uleng katura lengan. Reg baturna nu nutur-nutur ti alun-alun keneh eureun. Lain nulungan anu cilaka. Tapi ngadon nyirintil bari poporongos ngambek ke tukang beca. Bakero, beca jalan tidak bagus. Bakero, sini. Pokna beri habak tukang beca dicabok. Bakero. Teu anggeus ku sakitu barang tukang beca ngabangkieung dan kerwek deui ditewak sarta ditongtak bari diheumbat rek dicabok deui. Tapi rikat leungeunna ditongtak ku Ajat nu harita ngajleng tina beca bari hiuk cot. Ditinggang cukang irungna ku pereup nu buleud sahabekna atuh cer bae bijil kecapna bari pakupis leungeunna nyusutan getih anu mongsa tina irungna sarta manehna gegelendeng nyarekan ngan teu pati sidik naon nu diomongkeunana ari lain kecap bakero manu kadengena. Sanggeus nyusut getihna anas sebrutena rajang ka Ajat rek neunggel. Dampa leungeunna nyangigir kawasna bae rek ngagunakeun ulin karate. Tapi Ajat rikat nyerong dina ulin sabandar bari mancing ku leungeunna anu disodorkeun anu marukanana rek dirojokeun atuh si Jepang rikat nakis bari ngaheumbatkeun deui leungeunna ngan Ajat rikat ngeser deui suku anu kenca bari suku nu katuhu sakaligus disabetkeun kana kekemplongna atuh teu bisa ampun deui solonton gebruk rubuh bari sukuna ti babaradu kana kareta mesin nu dibawana. Kuniang nu tadi ti bebeut tina kareta mesin hudang bari gigideug micen kalieur meureun. Serepet nyabut bayonet diheumbatkeun ti tukang ka Ajat. Ngan untung kabireungeuh ku tukang beca anu teu cicingeun malah asa dihatean ku Ajat. Sakilat kop bae kana kunci pasti nelaci becana. Beleuwer bae dibaledogkeun kana hulu dugul anu barang jeung rek jos pisan bayonet nubles kana tonggong Ajat. Belentrang kana terangna. Si dugul ngagero bari sasampoyongan bangun lieur. Anu saterusna direngkas sukuna ku Ajat atuh gebut deui ti bebeut huluna pikeun kadua kalina ninggang aspal nu renjul. Kulisik nu ditinggang irungna hudang deui bari leungeunna ngaragamang rek nyabut bayonet anu ngagaplek dina cangkengna. Ngan orokaya kabireungeuh ku tukang beca anu sakilat manehna luncat bari nyabetkeun dampal sukuna kana hulu angeunna. Atuh manis sakiak pisan terus bae ngahanju. Kawas nama angeunna nyelak sarta goledag deui bae nangkarak bengkang. Ari Nyi Ikah ngan semet peureumeng peukan beungeutna kudua dampal leungeunna. Sakedapan tiluan nyaeta Ajat tukang beca jeung Nyi Ikah paheneng-heneng bari narik napas panjang. Ngan Ajat sigana gancang inget kana pibahayaeun mun teu buru-buru nyingkah ti dinya. Hayu bung teruskeun ka Cicaheum, cilaka ke urang cicing oge di dieu mah. Pokna bari metot leungeun Nyi Ikah sina unggah deui kana beca. Sirikna teu luncat tukang beca barang ngadenge pangajakna Ajat teh. Grudug becana dibose satarikna mani gagaleongan matak paur nu tumpak. Komo mun beneran kana jalan nu lalogak mah becana mani ancul-anculan. Kalem we bung, geus jauh ieu ayeuna mah. Cek Ajat di lebah Cibenying. Bisi ngudag den, dan usa urang deui mah bisa keneh usik. Walon tukang beca bari ngahegak. Kurang ajar tuh da bung, ti alun-alun keneh nutur-nutur rek ngaraweg adi kuring. Cek Ajat. Leres tuh manden, abdi genggiring keheul. Ari abung ti mana? Cek Nyi Ikah sanggeus becana dilaunkeun. Abdi ti Pasir Malang neng, moal nu bireuk taroskeun we ngaran abdi mah pun Latip. Nya atuh sakalian we bari balik anterkeun kuring ka Cijerah. Cek Ajat. Mangga den. Heup bung di dieu we abdi mah. Cek Nyi Ikah. Geuning nembe ke Cicadas ieu mah. Ajat ngerasa kaget. Ngarti we lah. Cek Nyi Ikah deui ngaharewos bari turun tina beca. Nuhun nya minggu payun tepang deui. Nyi Ikah nyerenges seuri nu ngandung harti.
Cak baredoy kade heula dongeng Sunda anu judulna Baleti Demit bagian ke-22 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan beharja pamit, permios.